Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui di channel koleksi bobodoran Sunda. Dina danget ieu sim kuring bade nyelangan Mang Endo sareng Mang Jui. Anu kaleresan nuju Sararibuk saurna teh. Duka sibukna nahaon eta Mang Endo sareng Mang Jui teh. Tapi teu sawios. Urang doakeun wae mugi cing sarehat termasuk pamiarsa sadayana. Dina danget ieu kumaha lamun urang ngadongeng wae pamiarsa. Ieu aya dongeng judulna Sakadang Singa jeung Sakadang Beurit. Tah kumaha ieu lalakon Sakadang Singa jeung Sakadang Beurit teh? Langsung wae urang pendar caritana. Wilujeng ngadangukeun. Kacarioskeun di hiji leuweung aya beurit leutik anu kacida borangana. Manehna paling sieun ku ajag, careuh jeung oge sieun lamun ngadenge soradahan anu pating rareket katiup angin. Manehna sok buru-buru lumpat asup kana liang neangan panyumputan. Kusabab kitu kabeh sasatoan anu laleutik sok pada maroyokan ka manehna. Dasar borangan, dasar borangan. Borangan pisan maneh mah. Manya kanu sora angin ge sieun. Dina hiji poe beurit ngumpulkeun kawanina. Manehna lempang ngadeuketan si raja leuweung nyaeta Singa. Naon nu dek direncanakeun ku beurit? Beurit tuluy lempang naek mapai kanu buntut singa, tuluy naek kana tonggong singa. Kalawan percaya diri manehna berpose di hareupeun sasatoan sejena. Sok sanajan aya rasa kasieun oge tapi manehna tetep nguat-nguatkeun maneh berpose. Mun ayeuna mah selfie di hareupeun sasatoan anu sejena. Tekung silila singa teh hudang bari ngagibengkeun buluna. Jolpluk beurit murag rag-rag di hareupeun singa. Duanana tuluy silih pelong. Sakabeh sasatoan nu pada nempo jadi hariwang. Ceuk sasatoan sejen. Pasti singa ngadahar beurit. Ceuk singa ka beurit. Nekat pisan maneh. Maneh wanian. Calutak maneh. Naon anu dilakukeun ku maneh nangtung dina tonggong kaula? Ceuk beurit bari ngadegdeg. Raja leuweung. Ulah ngadahar kuring. Kuring mah sato anu paling borangan sapanjang hirup. Kuring mah sato anu paling borangan. Sanajan aya daun anu ragrag dina tatangkalan. Kuring mah menisieun pisan.
geus capek. Terus-terusan sieun kieu teh. Kuring hayang ngaleungitkeun rasa sieun ieu. Anjeun teh pan raja leuweung. Sakali anjeun ngagaur, sakabeh sasatuan pada sieun ku anjeun. Biasa teu anjeun nang tayungan ka kuring. Ngadenge kitu singa cicing teu ngomong nanaon. Bari jeung panasaran beuri teh nungguan naon jawaban ti singa. Kunaon kaula kudu nulungan maneh? Cing bere alesan anu alus. Kunaon kula teu meunang ngadahar maneh? Ceuk beurit. Kahadean anjeun pasti bakal dibales ku kuring. Kuring janji, lamun engke dina hiji poe, kuring bakal tiasa nulungan anjeun. Ngadenge pamenta ti beurit, singa ngagaur. Ceuk singa. Kumaha carana maneh teh satoleutik. Rek kumaha bisa nulungan ka kaula? Nempo beurit anu ngadegdeg, singa teu jadi ngadahar eta beurit. Ceuk singa, untung kuring geus seubeuh. Ini cia ka ditu. Beurit buru-buru lumpat. Sasatuan anu tadi merhatikeun ti kajauhan kacida reuasna. Kacaritakeun dina hiji poe singa ngarasa lapar. Manehna leumpang sapanjang leuweung tapi teu merhatikeun eurad nu dipasang ku pemburu. Manehna katangkep ku eta jaring ngagantung dina jero jaring. Manehna usaha satekah pola ngabebaskeun dirina tina eta jaring tapi teu bisa. Manehna teh raja leuweung. Lamun manehna ngagorowok menta tulung, manehna pasti diera-era ku sasatoan nu sejena. Jeung barina ge lamun ngagorowok kabeh pemburu pasti ngadenge. Sakabeh sasatoan di leuweung merhatikeun ka singa ti kajauhan tapi teu aya nu wanieun ngadeuketan. Harita beurit ngalewat kadinya. Manehna nempo singa anu ngagantung dina eta jaring. Ceuk dina jero hate beurit. Kuring rek nulungan ka singa. Manehna tuluy luncat kanu buntut singa. Terekel naek kanu awak singa. Beurit tuluy ngegelan eta jaring. Kelinci leumpang ngadeuketan eta jaring bari pok ieu. Lewat beurit. Tulungan eta singa. Bisi pemburu kaburu datang. Ngadenge omongan kelinci. Sasatoan nu sejen pada lalumpatan ngajauhan ti eta tempat. Tapi beurit mah terus ngegelan eta jaring. Anu akhirna eta jaring teh pegat.
Singa jeung beurit ragrag ka handap sanggeus leupas tina eta jaring. Ceuk singa ka beurit. Geuat luncat katonggong kaula. Tuluy singa lumpat ninggalkeun eta tempat bari hahehong. Singa nepi ka hareupeun guhana. Singa tuluy depa. Beurit luncat tina awak singa. Ceuk singa. Waktu maneh nyarita yen dina hiji poe maneh bakal bisa nulungan ka kaula. Kaula nganggap remeh ka maneh. Mustahil bisa nulungan. Maneh teh ngan sakur beurit leutik nu teu aya gunana. Tapi maneh ayeuna geus nyalametkeun nyawa kaula. Hatur nuhun pisan beurit. Singa tuluy nyembah ka beurit. Ceuk beurit. Kahormatan keur abi sang raja leuweung. Singa nembalan. Maneh di ayeuna teu kudu sieun ka kaula jeung ulah sieun kana nanaon deui. Sabab ayeuna maneh teh beurit nu gede kawani. Lamun kaula nu jadi raja di ieu leuweung, maneh nu bakal jadi wakilna di ieu leuweung teh. Singa jeung beurit seuseurian. Sakabeh sasatoa nu nempo ti kajauhan tuluy ngadeugetan. Maranehna kaleprok salut ka beurit anu wanian. Akhirna singa jeung beurit jadi sosobatan. Leuweung anu sakitu gedena ayeuna jadi aman tentram. Tah kitu pamiarsa. Ieu carita gaduh pesang yen urang teh ulah nganggap remeh kanu leutik. Ternyata geuning beurit nu sakitu leutikna bisa nulungan singa anu sakitu gagahna. Sakitu wae pamiarsa lalakon dongeng dina danget ayeuna. Mugi tiasa ngahibur. Hatur nuhun. Permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.